Eh, Ibu-ibu ulah waka carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calinci luncat mulang udartina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bingkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati. Sajasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui. Siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarang geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jajerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup dua anak king seja ngotretkeun kareteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun ropoh. Para asatid asatidah kori-koriah mubalik mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur pun lanceuk salaku Bapak Kades oge Bapak Kadus RW RT BPD LB tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek nyaksini dua insan dina ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi doakeun ku urang sadayana sing sakinah mawadah warohmah. Ibu lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon? Bisi neangan dahareun. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad nu deukeut. Naon fungsina ilmu maka ustad bakal ngajawab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu geus jadi cahaya pertanyaanana naha urang geus kaoncoran acan ku ilmu urang jawabanana acan.
kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting HSY. Kabeh arapal ilmu infak jeung sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge gurger wae. Kabeh apal ilmu yen kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik sakapeung baeud wae. Berarti simpulkeun nu ngaran ilmu teh boro-boro mah nyaangan batur, nyaangan awak sorangan ge cantang tu bisa. Di mana atuh ilmu? Dina tilu rupa. Hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Tah urang teh entong makejeung ngalongok anu jauh neang anu anggang korehkeun we awak sorangan. Sabenerna hate, ucapan jeung pagawean kadang-kadang pabaliut jeung kasalahan. Mangga we raoskeun. Hate, ucapan jeung pagawean teh orang Sunda nu boga tekad, ucap, lampah. Tekad alus, ucapan kadang-kadang teu alus. Ibu bisa kabeh ge dina bibir nyebut subhanallah bisa. Ari subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Ngan cantang tu bisa meresan ieu hate. Bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu. Bibir maca subhanallah batur meuli mobil ratug angen. Bibir maca subhanallah batur meuli motor si eta ngabudah sakedap deui pira ge. Bibir bisa nyebutkeun subhanallah batur nyeun pila si eta paeh. Berarti subhanallah teh karek sambat bibir can katempo dina gawe. Bener. Sarua jeung alhamdulillah. Kabeh ge jalma bisa ngomongkeun alhamdulillah. Komo nu beunghar mah bati gede, untung loba, gedong sigrong, mobil mewah, sawalega meujeuh nyebutkeun alhamdulillah. Alhamdulillah mah gedong sigrong, mobil mewah, sawalega, mana gawena? Lamun bener geus bisa ngomongkeun alhamdulillah, teu mungkin jelema beunghar hayang BLT. Nah, apan geus alhamdulillah. Alhamdulillah teh segala puji kagungan Allah. Dunya geus boga, gedong geus sigrong, mobil geus mewah, sawa geus lega. Bersyukur atuh ku alhamdulillah. Lain ieu mah RT dicarekan. RT gelo RW edan cinta kunaon ibu? Batur menang BLT aing henteu yai. Amit amit gedong sigrong mobil mewah sawa lega karena BLT hayang. Tah jelema nu alhamdulillah mah lain kitu. Lamun bener edek bersyukur ku harta tolak pamere ti nagara teh moal kitu RT. Ngan bisi maksa-maksa teuing mah ulah sieur ulah lieur teuing nyoret edek ditampa ngan deuk dipulangkeun deui pangmikeunkeun kanu hakna tuh si miskin tah si yatim mak mah moal narima juga kumaha RT pangmikeunkeun ka baturna pepeurieun mak mere henteu atuh ieu pangmerekeun ta eta alhamdulillah teh. Da ditempo teh ti ditu nepi ka dieu da eueuh nu kitu teh eueuh. Mata alhamdulillah teh karek samet bibir can katempo dina gawe. Komo Allahu Akbar. Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung, mana gawena? Allahu Akbar Allah nu Maha Agung berarti kudu katempo sifat tawadona. Allahu Akbar Allah nu Maha Agung, tawado hirup. Ngaran-ngaran jelema tawado hirup, batur dianggap lebih alus batan urang. Batur dianggap lebih hebat batan urang. Batur dianggap lebih berilmu batan urang sehingga jelema nu tawadu bakal mampu ngajenan batur lain dirina nu hayang diajian batur. Teu hayang disebut al-mukarram, nanaonan al-mukarram nana gerhana pret. Naon artina al-mukarram? Yang mulia, pangih karek ayeuna, wawuh karek ayeuna, nempok karek ayeuna. Al-mukarram nana gerhana buah-buah tukang tipu ieu teh. Matak jalma ulah wakan nempo ucapanana tapi tempo mah eusi hatena. Nah, pan pejabat ya ngomong magian heueuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi insyaallah pret nya ngomong mah babari teuing lur mana gawena atuh mana gawena. Ulah nepi ka cenah siap bebela rakyat maranehanana dahar di restoran rakyat pemikiran beas mahal ge ngebul huluna. Mata karek mata nganilai omongan mah soal babari tapi nempo mata gawena. Ibu nempo ustad da enteng tabasumu kabil wajih ka sodakoh seri anjeun kadulur anjeun adalah sodakoh eta teh ilmu ustad. Wajar lamun ajengan meureun datang teh ibu daramang someah daredeh alus budi hade basa bapak sehat nuhun punten abdi kalangkung ieu nu ngeunah ditempong. Ai imah datang teh kuat dadak dikitukeun beungeut baeut jiga nu boga hutang kana Bang Emok sia tah.
mana atuh gawena sedangkan nu dituntut hareupeun Allah lain ucapanana tapi gawena matak hese kolbi kauli fi'li hate ucapan jeung perbuatan rada bangganya komo la ilaha illallah bangga pisan la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu nakdirkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngelmuan angin Allah la ilaha illallah teu aya anu ngamere harta iwal Gusti matak jelema pinter tong sombong ku pinterna geuning la ilaha illallah teu aya nu minterkeun angin Gusti lain karena hebatna sakola lain hebatna otak lain karena cerdas tapi Allah keur milih dirina supaya pinter dina hirupna tinggal bersyukur jelema pinter tong coba-coba ngaledek jelema bodoh da syukurna jelema pinter mah ngoncoran jelema bodoh well eta we nu apal teh well pun lanceuk Bapak Kades da jigana kakara nyengarepan Ustad disambut kuel-welan ajengan nu mana sok da jigana ajengan datang teu lain kitu ibu tujuk ajri wilujeng sumping al mukarrom nah da urang mah karek turun tina mobil jug well aing macing da riweuh mata hirup mah ukur disebut entong bangga diri lantaran panyebut batur disebut pinter kuno bodoh disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat ku rakyat disebut daek kuno kedul disebut geulis ge kuno goreng bener ibu nama jeung bangga diri disebut pinter kuno bodoh maka jelema pinter tugasna ngoncoran jelema bodoh lain ngaledek nu bodoh dek ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema legu ge bisa keurana haon kuliah ka luhur-luhur aya deuk ngaledek batur mending tong sakola sakalian disebut beunghar kuno miskin bari hakikatna tempo jasa mana nu leuwih gede jasa si miskin aya nu maot pangheulana si miskin nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu mangkeluk manusa hampura nyebut mangkeluk lamun aya di dieu mangkeluk manusa beunghar tapi teu akur jeung hirup si miskin hampura lah kali-kali si miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan tuh aya pasaran geura asup sorangan eueun nu nganterkeun ka kuburan pek dek jam 8 jeung jam 7 aclok-aclokan sorangan keukeuh manusia butuh ku batur ulah pernah urang goreng jeung batur paham ulah pernah goreng jeung batur ulah pernah nyaritakeun urusan bener sapanjang hate ngewakena kanu salah naha ulah pernah ngomong bener sapanjang hate ngewakena kanu salah sabab bener teh tugasna ngomea anu salah ieu dipikang ngewa dek iraha benerna ibarat bapak ka ibu teu balik ngumah wadah teh eueuh ka eucreugan kumaha cek ibu kedah kumaha atuh bapak ngumah wadah nu bener teuing da teu bisa dagor ibu ku langsung tuman nyalahkeun soal babari tapi mere contoh benerna urang ge can tangtu bisa matak tong coba-coba nyalahkeun batur sabab urang ge can katempo benerna ulah coba-coba nyebut kadul ka batur da urang ge can katempo daekna ulah coba-coba nyebut bodoh ka batur da urang ge can katempo cerdasna weh aduh keheul tuh la ilaha illallah di mana atuh tempatna ilmu dina hate mun ibu hayang luhur ku ilmu lain kudu sakola luhur datu saeutik sakola luhur tapi bodoh anger dikukut mana bukti sakola luhur tapi ajrih eueuh nepi ka teu becus punten-punten acan kolot baheula sakola teu pati luhur nepi ka punten teh leah punten ibu kalangkung geus leungit eta budaya eta ayeuna sakola paluhur-luhur kalah ka kikieuan sombong ku sakolana baheula ibu teu sakola acan tapi hampura nu ngaran lentong punten teh aduh geus jarang ayeuna bener berarti aya nu leungit artina ilmu karek samet otakna can katempo dina pagaweanana geunah ai ceramah loba nu ungeuk teh berarti ngarti teh pokona deuk ngarti deuk henteu ungeuk we heula lah tempatna ilmu teh nah hate gerayu bisi teu percaya keur mah hirup bodoh kata mah saban geureum ka batur catet ku ibu keur mah hirup bodoh eueuh ka nyaho tapi sabana hate kotor
keur mah bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyamperkeun ka jelema nu kotor hate. Nah Allah maha uninga rasiko gede lamun si eta dititipan ilmu. Keur bodoh wae geuleuhan ka batur komo pinter moal teu ngalayeuk batur. Bener? Harta da babari hayang beunghar teh babari siapkeun wadahna. Naon wadahna? Hate. Keur mah sangsara tapi tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul jeung edas deh kabeneran nu beunghar teh boga budak heueuh we botak nolol tina janela ngadon ditunjuk tuh ceuk aing ge tuyulna gitu. Keur mah hirup sangsara tudang tuding wae ka batur dibere we beunghar saeutik bandungan jelema nu sangsara goreng hate dibere beunghar teh adigung ku hartana boga kongkorong edeng-edeng ieu teh 30 gram hadiah dari suami ulang tahun rujit make iyo ti dieu ka dieu pingel indit pangajian gigi brig jiga nu setruk hayu geus ngaralkeun nu kitu patut naon harta disomongkeun gedong sigrong mobil mewah sawalega da eueuh perbedaan gedong sigrong balik ka nu jarang kedong sawalega dikuburna sawah batur bener mobil mewah dianterkeun ku pasaran anger dikubur keneh matak jelema beunghar hargaan si miskin naon hartina bro di juru bro dipantau ngalayar di tengah imah lubak libu kudahareun lamun loba jelema anu teu milu ngadahar weh keheul atuh da sedil tuh disebut pejabat ya lur ku rakyat bener ibu disebut pejabat ku rakyat matak RT tong popolo teuing ka rakyat. Nah, da RT gesieun ku RW. RW tong popoloto teuing ka RT, da RW gesieun ku kadus. Kadus tong popoloto teuing da sieun ku kades. Kades tong popoloto teuing da sieun ku camat. Camat tong popoloto teuing sieun ku bupati. Bupati tong popoloto teuing sieun ku gubernur. Gubernur tong popoloto teuing sieun ku presiden. Presiden ge tong popoloto teuing da sieun keneh ku saha ku malaikat pencabut nyawa. Matak ternyata jabatan nu paling luhur iraha urang maut dina kaayaan husnul khotimah. Matak nu boga jabatan tong semeng-semeng teuing lah ngewa. Hakikatna urang boga jabatan teh dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi moal matakna anu dina luhur teh lain ngejodog we na kursi turun atuh ka rakyat. Tapi salut kuring salut kapun lanceuk baheula pernah ketemu di luhur baheula anjeunna nuju nyalon abdi melu ngampanyekeun ayeuna jadi abdi geus poho anjeunna mah inget keneh basa aya Kang Dadang Supriyatna bupati nu ayeuna oh baheula mineng ka dieu teh jadi salutna teh kieu bisi teu percaya nya ibu nu datang ka dieu basa Pak Kades nyalon nah nyoblos kabeh ka Pak Kades cirian dipalih dia ka ditu henteu cenah Pak Kades engke teangan data rutilahu coret berarti ibu teh teu nyoblos kabeh ka Pak Kades tapi geuning ieu Pak Kades wargana butuh datang tapi nalika ibu punya rutilahu teu pernah nanyakeun nyoblos abdi henteu artina ieu ngaranna Siliwangi teh Siliwangi silih seungitan jeung rakyatna deuk naon kigituan apal kasusah rakyat nyaho ka bingung rakyat deuk nyoblos deuk teu nyoblos kuring geus jadi bagian daripada awak kuring ta eta nu disebut Siliwangi aduh mata coblos deui lah cenah 2 kali nah mung nana gerahana jadi kades teu sudi najis nah rugi talung kena jadi ustad jadi ustad bereng-beng ka ditu bereng-beng ka dieu balik ngagemol kajen eta kudu ngewaeun hei ustad gemol daripada maneh teu ngagubuk naon-naon Pak Kades mah hampura loba nu hajat teh jiga nu bingung loba nu hajat mere leutik era ai gede deuk ti mana matak loba nu hajat bobol duitna ustad mah loba nu hajat loba duitna aduh matak urang mah rek jadi ustad ya sok we Pak Kades ku Pak Kades bagi anak-anak nu kitu moal abdi ngabejaan ya ke para ustad geus lah tong hayang jadi kades antep we cenah kulanceuk jadi kades bisi lain takdirna
Dai ngaran-ngaran takdir, bajuna biasa, calanana biasa, ngomong biasa. Geuning geus takdir masa Jawa Barat kekurilingan kuring ceramah, berarti bagian dina pada takdirna. Cobaan ke ku RT make baju gamis ngangsar udah enggak bedag. Sorban ngagaplek tas beceklan, odok ibu ngulum ceramah ke RT. Kumaha ceuk ibu, waduh RT anyar tobat. Artina takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, takdir lain ayana udeng. Tapi takdir mah aya dina diri jeung Allahna. Matak nu ngaran hirup mangga Gusti, la haula wala quwata illa billah, kuring teu wala kaya teu naon-naon, mangga ku Gusti we takdirkeun abdi beres. Matak tong sirik ku milik batur. Bener? Jelema nu sirik ku milik batur mah hatena kacocokan. Tuh tempo daun teu bisa munian dunya, tapi lamun daun napol kana panon maka dunya moal katempo. Lamun hate jelema bersih bakal bisa lalajo ke alusan batur, tapi lamun hatena kotor moal bisa lalajo ke alusan batur. Semakin batur alus semakin keheul si eta kasih itu. Lamun ibu nyieun gedong bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu tong aneh, saha nu hayang gedong. Lamun saalus-alus na pakades nyieun muslembang terus dibikin perdes, alus pakades teh alus, tapi hareupeun nu ngewa mah keukeuh bakal ngomongkeun dia pupujieun teuing. Saha eta nu hayang jadi kades lah. Teu kudu riweuh hirup mah ieu hajat ya. Alus cek saha cek nu hajat. Ningang ka jelema nu ijieun medalin alus, hajat kitu nanaonan endo si eta cekekeun juri juga nu hirup. Kunaon hirup moal tenang, kunaon hirup kacau, kunaon hirup galau, urang sok ancrub kana wilayah batur, bari wilayah urang ge urang teu nyaho. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Kabogoh jeung kabogoh papangih malam minggu indah, tapi Senin juk bingung, nah duit beak peuting. Bener? Berarti teu indah. Ibu 7 tahun ditinggalkan ku salaki papangih 2 poe indah 2 poe mah, tapi lamun 7 tahun salaki jijing di imah kumaha ceuk ibu, asa talung miara marmot. Artina teu indah. Maka pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Man aropa nafsahu pakod aropa robahu, jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana. Maksud kuring teh eta wawuhan ibu awak ibu nu sabenerna. Sing wawuh ibu jeung kagorengan ibu, sing apal ibu jeung katebalegan ibu, sing apal persis kana kateueucregan ibu, sehingga dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur, urang moal kasigeng sabab urang geus nyaho saha urang sabenerna. Bener. Ibu teh geus dangdan setekar kebek, make up dipake blush on ongkoh, sifat komo blush on teh nu di dieu tah. Tanya tukang hias, anu alus make blush on mah lamun rarai tirus make blush on lucu, lamun nu kemu tah. Lamun anu kemu make blush on mirip jiga jeruk dekdar gitu. Nu tirus make blush on. Irung demes make gurat-gurat pan ketemu bangirna nya. Ari irung geus deple mah cek geus karuang ku pipi geus kagok dah. Geus we antep. Sabab ngalusan lahir leuwih enteng katimbang ngalusan batin. Kulit hideung hayang glowing saminggu jadi aya skincare. Sanajan engke bakal kapanggih dina punduk angerenge. Tapi nu paling sulit adalah ngabersihan eusina hate. Nyaan. Ibu tiung saragam, baju saragam. Pertanyaanana, apakah saragam jeung hate-hatena? Jadi ulah mempersalahkan saragam, saragam mah babari teuing. Tiungna saragam, bajuna saragam, hatena mah cantang tu saragam. Matak anu kudu disaragamkeun lain tiungna, lain bajuna, tapi tah saragamkeun mah eusi hatena. Bener. Simbol kehidupan setiap manusia teh eusi hate. Maca Quran alus kudu bareng jeung hate nu alus, sehingga maca Quran alus hatena alus geus meres maca Quran akhlakna ge jadi alus. Lamun maca Quran alus hatena kotor teu saeutik geus maca Quran asa aing pangqur'ana. Tahajud alus
bareng jeung hate nu alus maka ladang tahajud bakal katempo sifat tawadona. Tahajud alus hatena kotor beres tahajud asa aing pang tahajudna. Malahan hayang ditanya berang-berang teh batur mah kuli macul segala rupa usaha ieu mah heuai we. Da hayang aya nu nanya kunaon cing teh mang jiga nu tunu wengi tos tahajud 40 poe 40 peuting teu riren nu kieu patut sape gawe teu kapake tahajud geus 40 poe pahala leungit lantaran bebengok ria na datang. Bener. Maka sumber ibadah nu bakal ditarima adalah eusina hate. Salat alus bareng jeung hate nu alus maka ladang salat bakal katempo tawadu saenggeus salat. Salat alus hate kotor bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna batur dianggap neraka kabeh. Na ari silaing gablek neraka. Keheul atuh da. Bener Bu? Tah ayeuna ibu geus bisa dijilbab kade. Da urang mah teu bisa nyebutkeun soleh ibu ku jilbab ieu. Beh. Heeh. Ibu geus dijilbab kieu ulah boga rasa diri soleh. Da jilbab ieu mah jilbab cangkangna. Allah nitah di jilbab ieu miwarang. Heuh pek di jilbab alus we munian buuk hade teh. Ngan bawa kana alam hakikat. Jilbab secara hakikat lain jilbab anu ieu kop anu ieu ange ku ibu ngan bareng jeung hakikatna jeung anu alusna bunian tapanona bunian ceulina bunian bibirna. Jilbab ngaguyupuk tapi popolotot ka salaki. Jilbab gede kana gosip dungdak dengdek. Jilbab bodag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir ngomongkeun batur di mana eta jilbabna. Tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok cenah. Jadi aya alam secara hakikat Pak. Di mana eta alam hakikat? Innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Abdi nepi ka detik ayeuna hayang lalajo jelema nu bareng jeung Allah kumaha? Hayang nempo. Ieu pangaosan alus-alus bareng jeung Allah teuing. Mana buktina bisa jadi bubar ti deui ngomongkeun urang. Ustad teh tibareto nepi ka ayeuna teu tobat-tobat teu dikopeah wae sia teh mah. Berarti lain jeung Allah tapi jeung kagorengan hate. Bener? Nana gerhana ceramah apakah jeung Allah? Teuing. Ulem deui bulan hareup. Tong dibayar, datang moal. Ta ibu teh lain jeung Allah, jeung sik-sik melik ibu teh. Suudon cikeneh urang teh ngomongkeun alus hate nah nepi ka teu neurak talung baralik cik urang mah da pawur ya mah nu mana atuh innallaha ma'ana saestuna Allah bareng jeung urang teh mana hayang nempo abdi. Lamun ibu bareng jeung Allah kuring bareng jeung Allah bakal katempo ucapna tekadna lampahna. Ucap moal nganyerikeun batur, lengkah moal salah, hate bakal bersih da salawasna barengna jeung Gusti Allah mibanda sifat Asmaul Husna 88. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, ngahulang da teu bisanya. Nepi kanu terakhir adalah Ya Sobur. Pertanyaanana, Allah teh Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Lamun Allah Maha Pengampun sabejad-bejadna ibu, sagoreng-gorengna kuring, masih kene di bunian aib ibu jeung aib kuring. Nah, hari manusia kana aib batur bet nyokelan. Allah wae munian aib ibu, da ieu teh ibu teh jigana baheula teh bejelema berdegong ieu teh. Baheula urang pernah ngalaman beger, Pan. Saha ibu nalika keur beger? Saha nu baheula pas sarung-sarung jeung lalaki keur lalaju calung teh. Ulah ungeuk, mun ungeuk ka ciri. Bapak-bapak ge ayeuna kata bos saroleh teh. Baheula keur pemuda saha urang? No nolol ti janela imah rana ada dipeletok ku hancip teh saha tah? Artina entong ngarasa soleh ayeuna, nah geus dipupus dosa nu bareto. Allah Maha Pengampun. Tubu ilallah taubatan nasuha, hai manusia geura balik ka kami.
saestuna kami teh nyiptakeun sawarga keur anjeun keur jelema nu daek ngomean diri. Jadi jelema alus teh lain jelema nu tanpa salah, tapi jelema alus teh jelema nu sadar karena salah. Nah di mana aya jelema nu teu pernah bersalah? Ibu osok bener, osok salah. Tuh. Ibu osok daek, osok kedul. Kumaha itu kuat sagala osok. Ibu osok alus, osok goreng. La ilaha illallah. Berarti sarua. Matak nana gerhana nepi ka detik ayeuna can hayang disorban teh, can hayang digamis teh. Sabab kuring leuwih apal kana kalakuan kuring. Kuring jelema baju biasa, ngomong biasa. Sabab nana gerhana adalah makhluk biasa, lain makhluk luar biasa. Matak ibu nyingaripan kuring teu kudu riweuh. Datang nana gerhana, aing lain japati, bro. Biasa we, teu kudu riweuh. Bener? Selfie. Jeung ngesang urang teh. Jeung hayang dahar. Jeung hayang udud. Aduh ya Allah. Berarti anggapan teh jalma luar biasa. Padahal demi Allah kuring lain. Kuring adalah manusia biasa anu sarupa jeung ibu. Ibu osok bener osok salah, kuring ge osok. Ibu osok daek osok kedul, kuring ge osok. Ibu osok goreng ejeng alus, kuring ge osok. Urang pada osok, maka ulah coba-coba nyokelan ka goreng patutan batur, da urang ge osok goreng patut jiga ulah pernah ngomongkeun kasalahan batur, da urang ge sok salah jiga bener ieu pengajian ge ngarti ngan teuing ngamalkeunana. Da ibu lain malaikat, kuring lain setan. Jelema mah cicing nage di tengah. Kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Heuh nya Bu. Ayeuna ieu ibu datang ka dieu teh kerja dari malaikat. Teuing ka imahna nu ragih rabeng budak ogo, salaki sare, listrik nit-nitan, deungeuna eueuh, beas-beak, juga rabag teh atuh da. Paparihun aing pangaosan, gablog salaki teh molor wae pagawean teh. Uluh, eta uih ngaos. Tong pernah kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna, urang nu ngomongkeunana sarua garelona. Cicing. Tong pernah kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna, urang nu ngomongkeunana. Batur boga dosa dina salahna, urang ge boga dosa ku ngagibahna. Sarua lur. Bener ban? Matak jelema alus lain teuleum kana awak batur. Tapi jelema alus adalah teuleum karena awakna sorangan. Nah atuh nana gerhana beda ti batur, teu beda sarua. Batur nu di kopiah ngomongkeun Islam sarua. Batur di udang ngomongkeun Islam sarua. Batur di gamis ngomongkeun Islam sarua. Kuring oge sanajan jiga ojek online. Keur ngomongkeun Islam, naon nu matak bedana hanya sebatas bajuna. Dari eusina mah sarua Islam keneh. Teu kudu riweuh hirup. Heuh atuh naha nana gerhana make jeung aya kitu teu di kopiah, teu di gamis, teu di udeng. Jawabanna anu tadi kuring can meujeuh make makom nu luar biasa sabab kuring adalah makhluk biasa. Matak ngomong ge ku Sunda teu hayang ku Indonesia teu ari. Moal nurutan jiga urang Cimenyan ngadidik budak teu ku bahasa Indonesia lamun baleg. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur da teu ecreug teh. Awas jangan main sisi solokan palit ke sok aya panambah kurumuy akina ti kota ti Bandung datang ka dieu ngomong nate ku bahasa Indonesia lamun enteng cucu kakek dicari-cari gok di dieu asa beuki teu baleg percampuran Cimenyan jeung Cirebon kitu tangkena teh. Papan Cirebon Sundana Sunda kasar ya pasti ku Indonesia. Aya di urang pan Sundana Sunda lemes nya eueuh deui jalan iwati kitu. Mi hayu urang hees bareng. Teu kabayang lur. Teu beda. Ngan hanya sebatas metodologi anu beda. Keun beda eta mah bagian daripada metodena masing. Orang Jawa Barat boga metode dengan budaya.
naon ari budaya buda jeung daya buda budi daya kuat kuatna hiji negara kuatna hiji bangsa gumantung kuatna nyekelan eta budaya sorangan baheula ibu can dirobah budaya jumsih ceuk kades bapak-bapak ibu-ibu enjing urang jumsih breg poe jumaah jarumsih sacongkrangna saaritna jujur ayeuna geus robah ceuk kades bu urang jumsih peletuk teh ceuk tatangana deh jugwe nu meunang BLT wungkul berarti geus leungit ieu budaya leres ibu kuat ju kieu asli rug-rug imah si miskin kabeh jelema nyumbang diomean isukan saminggu si miskin pudeg-deg beuk adeui hatena sabab imah aya nu gantian ku sasamana ayeuna hampura bro leungit budaya kitu nya matak mun geus leungit budaya bandungan adatna ayeuna kunaon di jalan loba nu ngamen kunaon aya tingkat pelacuran lebih tinggi nu jam 8 karek kaluar kana prok ponok kaluhur you can see buuk di beureman nana gerhana apal ya osok lah cicing heula apa unggal peuting ngaliwat abdi sok heureuy nolol tina lawang mobil jug langsung pan si eta mah amis budi rok ponok kaluhur you can see buuk di beureman geulis ibu di dieu mah eueuh da tuh eueuh jug langsung pan om check in om sing teh moal teu lalaju TikTok maneh mah oh cenah gerhana nu TikTok heeh aduh cenah om selfie entong cinta aduh manya urang kudu selfie jeung rok ponok atuh ayeuna abdi teh cenah keukeuh hayang selfie jeung Ustad Nana mung cinta eta rok ponok kitu hoream sieun viral lamun hayang-hayang teuing ke cing teh hari teh keur zaman kampanye ke cing teh urang neangan baligo kanggo naon teuk-teuk ieu rokna ku urang aya kaluhurna hari teh aya baligo partai nu lain jadi alus teh ibu hari teh aya tiungna ke cing teh urang neangan ka warung aya taplak meja jieuna tiungna kuat HD eta si eta didangdanan jepret teh dipatok bawa duit abdi 2,5 cing teh sabaraha teh bade long tim cing teh long tim teh semalam suntuk atawa cing teh hanya 1 jam pami long time sajam long tim 1,5 juta waduh mahal cing teh lamun sajam 500 cing teh jeung penginapan nya cing teh kumaha ieu bogana 150 kewe atuh cenah geus salat subuh gitu cing teh embung cing teh kumaha atuh atuh cenah da 500 jeung penginapan aya 150 di mana ke cenah urang milarian kebon buncis di belah kulon aya kebon buncis tak abdi mah di dinya ulah wakasudon engke endingna ka mana di kebon buncis aya saung 2 meter pasagi gek radio cokot duit ku abdi tah neng artos cekelan lain deuk nanaon ngan pang jawabkeun hiji pertanyaan teu 10 hiji pertanyaan anak kunaon neng bet gawe di nukil nyurucut cai panona duit dialungkeun ternyata teu butuh duit sensitif ibu pertanyaan eta kunaon neng bet gawe di nukil nyurucut cai panona berarti boga beban anu gede anu teu bisa dipecahkeun kuring pan kerja di mahasiswa harita pinter dikurilingkeun pertanyaan anak gaduh cing teh ibu Rama tos teu aya berarti yatim cing teh gaduh caroge aya nah hatu bet gawe di nukil kabur tah di dieu aya dina HP kuring foto salakina deuk diteangan di Cimenyan ayeuna nah jika itu deh kumisna teh rada ipis di dieu tah oh cing jadi gaduh caroge gaduh ngan kabur jadi neng boga anak 2 berarti randa anak 2 dipangkaburkeun ku salaki deuk nikah deui rada hese lantaran undang-undang ayeuna kana pernikahan sirih rada teu ngadukung akhirnya bingung lamun nikah sirih budak urang bakal korban teu asup anak kakak bener bu maka bantuan negara moal kaserap BLT bakal eueuh BPJS ka rumah sakit ge bakal hese lantaran nikah sirih matak nanaonan make jeung nikah sirih komo lamun nikah lari pas nu rada galau kacape-cape matak negara teh kudu digugu ngarah orang kadata secara otentik ku pihak negara bener lain jangjing nyalahkeun urang mah aneh ti bareto can meunang bantuan cing teh boga ibu kakak heueuh
tara balik teh. Jadi eneng teh boga salaki gaduh ngan kabur. Mata kuring pepeujeuh ya ka bapak-bapak anu pernah baheula mangkaburkeun pamajikanana bari diantep teh diberesan ka KUA geura sadar ngadosakeun sararea. Cing teh aya di ditu kades aya apaleun neng yatim piatu bari boga beban anak dua uningaeun da aya database di desa ladang tina sensus penduduk. Cing teh sok kades barang bere ka neng wah jawabanana asa kabentar guludug. Dah cenah kades alus keur pidato we kanyataan mah wadul hampura des lain cek urang cek si itu tah urang oge. Cing teh aya di ditu ustad nu sok ceramah seueur osok barang bere ka neng pan ustad mah leuwih apa kana dalil kudu mikanya ka yatim piatu sarua jawaban ustad ge sarua ukur melaan diri sorangan eta kuat asa ka urang euy. Cing teh aya jamaah pangaosan nu sok abring-abringan seueur nu malam Jumaah yasinan malam Minggu marhabaan rutinan ongkoh. Cing teh osok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu pangaosan ge ukur pagining-gining baju pa alus-alus tiung eueuh manfaatna keur nu yatim mah demi Allah butong ka sini lain cek urang cek si itu mah jeung molotot sagala teuing lain cek urang. Dipikir-pikir eta ku kuring Pak ya Allah ternyata paingan atuh si eta gawe dinu kitu lantaran urang salaku umat Islam teu bisa mere solusi kana kahirupan anu sabenerna nyaan. Cing teh pan neng sakola malahan kuliah atuh gawe we jawabanana boro-boro gawe zaman kiwari gawe oge kudu nyogok teu nyogok mah hese dina gawe. Ternyata hukum nyata emang eta kanyataan leres. Mata keur di kampung mah geus balik di kaletop sawah ulah dijual tong kabitaku mobil matak cokolot baheula ge mobil mah karatan sawah mah karaton bener Bu sawah karaton mobil karatan. Ibu kabita jual sawah balikeun kana mobil gaya harita 15 tahun mobil ruksak sawah beak anak incu rek cicing di mana leres urang ge nyaho leres kitu Ibu matak diomongkeun oge ulah gagayaan teuing ka mana tuh gaya mun urang hirup sangsara tembongkeun we sangsara teu kudu sok gaya. Ieu mah hirup sangsara sagala dipake. Leung lamun kongkorong teh bisa diecelok ku tetangga dah henteu. Da usut punya usut geuning kongkorong tina lajada, ladang tina COD. Apal abdi warnana ge geura nya nempo. Aduh, ampun. Hanya sebatas metodologi, Pak. Metodena di Indonesia mah adalah budaya. Maka dengan budaya eta Islam kudu jadi budaya. Da aya nama Islam teh jadi budaya. Lamun bener Islam geus jadi budaya ngong adzan maghrib berarti jelema kudu geus aya di masjid. Geuning teu. Bener? Lamun geus jadi budaya meureun papanggih urang jeung urang kudu langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budaya. Berarti urang teh acan ngabudayakeun secara Islam. Maka budaya kolot baheula disebut nada. Nada adalah tradisi, tradisi adalah kebiasaan. Tuh di masjid eling eling umat muslimin muslimat hayu urang asar maghrib isya sirahna teh geus teu akur ya. Belah dia asar, belah dia maghrib, belah ditu isya. Nu bener nu mana, nu ieu asar, itu mah geus isya. Pikeun kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekeleun jaga di akhirat. Aya di Arab kikituan aya ge di Cimenyan heuh bae budayana teu kudu maksakeun maneh urang hayang jiga urang Arab teu moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat meujeuh jelema geus disiplin kabeh jam 5 geus ngawala di masjid. Cobaan di dieu ngong adan langsung komat adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukulunu ge si eta keneh. Matak aya pupujian teh keur ngolo jelema supaya daek ka masjid ka hartos rupina. Nyata urang matara tara pupujian anu tara tong panatik anu osok
anu osok ulah kagoda ku nu tara. Nyieun masjid butuh eusi lain kudu pasea antara osok jeung tara. Inilah nilai budaya. Menang tuh kacapi nilai budaya. Kacapi kecap nu hiji. Naon kecap nu hiji? Allahu Akbar. Kawatna 20 baca ku ibu. Naon 20? Wujud kidamba mukhalafatul lil wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu ada haliman samian. Tuh para wali nyiptakeun kacapi 20 kawatna nadana 5 daminatila nembongkeun di dunya teh beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun lumayan ku beda teh borosot si pejuh. Coba aya yang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Matak Indonesia menentang pernikahan sejenis sabab bisi bijil anak kobra. Teu kudu riweuh ku perbedaan bae. Bener. Asli. Merek kacapi wae geus dakwah ku budayana masing. Matak papagah oge papagah panganten da baheula mah ku budaya. Ngandung harti samak teh nah teu ku karpet. Samak salaki di belah katuhu, pamajikan belah kenca. Artina katuhu teh nu gede tanaga, pamajikan teh nu hengker tanaga. Tapi hampura sahengker-hengkerna pemajikan bisa ngelehkeun nu gede tanaga. Pak Kades jago diplomasi kacamat, Pak Kades jago diplomasi kabupati, nepi ka desa ieu juara kadua Pak Kades. Juara kedua dina lomba desa berarti Pak Kades jago berdiplomasi. Tapi hapunten ibu keok ku pemajikan. Nyades. Mun Pak Kades boga kasalahan karek kieu we joget Pak Kades na panggung, pamajikan ku panon langsung turun mikung. Hareupeun rakyat maung, hareupeun pamajikan ucing gering, Pak. Nana gerhana sarua. Ceramah handaruan, sora tarik hareupeun ibu. Nalika kuring nyieun kasalahan hareupeun pamajikan hampura. Anu asalna singa, Pak. Nah, hareupeun pamajikan mah aduh ucing budug. Murungkut, matak moal aya makhluk paling kuat ieu tah. Ibu-ibu matak abdi mah hormat ka emak-emak. Asli tah. Kajian polisi ngahalangan ulah selfie. Nah, ada ku emak-emak ngaran polisi dibikeun HP. Polisi, pangmotokeun jeung ustad. Sidik polisi teh ngajaga urang kadon dititah di. Eta polisi gogo deg beu cing teh gugu weh moal balik ngalawan emak-emak. Barudak Banser panuti NU, barudak ieu nunuti Persis. Oh sok ngawal teh ibu. Ibu-ibu teh ageuna nu camret kerah baju. Wah, nu nyawel gado apaur bukan bu. Anu kadio dikawal ku Banser ngadon dibikeun HP Pak Banser ieu HP emak pangmotokeun. Pugu Banser ngahulang atuh. Matak inilah makhluk paling kuat di muka bumi, ibu-ibu. Asli ibu. Matak papagahna peutingna adalah ngeuyeuk seureuh, diukna dina samak, ngandung harti rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah kudu samaksud jeung satujuan, maka simbolna adalah samak. Gening aya sasajen, heueuh sasajen teh artina saajen, saha nu rek diajen ku pamajikan lamun lain salaki, saha nu rek diajen salaki lamun lain ku pamajikan, maka sakinah mawaddah warahmah bakal terjadi lamun salaki jeung pamajikan silih ajen dina kahirupan. Well. Benernya. Gening lambangna kembang, heuh seungit. Neng runtut raut rumah tangga sauyunan kaca jadi saleuwi kadarat jadi salogap maka seungit awun-awunan lain sakadar seungit rumah tanggana tapi seungit jeung indung bapana maka engke ceuk batur euy neangan jodoh teh katurunan si itu aralus turunan si itu mah berarti seungit bener. Coba lamun urang pasea euy entong kadinya boga pamajikan teh tempo indungna gurger wae. Jadi kembang mangrupakeun simbol seungit. Geuning aya kalapa ku ibu lalajuan lamun pare disebut sageugeus lamun cau
sasikat atawa saturui. Lamun kalapa sasirah walau kuat dianggap domba sasirah artina rumah tangga teh kudu sasirah sabobot sapi hanean sapa medegan sapa mikiran. Rumah tangga teu dipaksa, rumah tangga teu kapaksa, rumah tangga celik putih celik herang gumantung karena naluri hatena masing. Matak lamun aya masalah na rumah tangga tong coba-coba ngomong kata tangga, tong coba ngomong-ngomong ke batur, sabab batur moal ngerasakeun kana naon nu dirasa ku awak urang. Bener. Leg-leg ku sorangan rumah tangga. Geuleuh. Peutingna ngoyok sur. Beurangna sawer panganten. Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedah ucap amal nyoba danan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi diawur-awur ka eman diawur-awur kasih diawur-awur ka nyaah awur asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi sawur Rasulullah estu agama mah tetep buhit nyoba danan kewajiban tapi na kudu sabanding ades tilahir nepi ka batin tilahir nepi ka batin si bapak di Cirebon ayo ka ibu merek ka urang teu runturun jati rahayu rahayu manjing walagri sa papaosna runturun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapa osna kela nuhun Pak Kades nuhun Bapak Ajat nuhun si manuhun sing parek milik sing dadeket rezeki sing anggang balai sing jauh cocobi teh doa khusus anu mere anu teu mere mangga ngadoa sorangan secara teu sadar urang teges ditungtun ku budaya ngarah ngarti kana naon rumus rumah tangga sakinah mawadah warohmah matak ulah wakapanati kana budaya lamun urang memang teu ngarti di jero teh aya papatah hiji ngawurkeun beas kadua ngawurkeun es bonbon beas diawurkeun kadua es bonbon cek ibu dan cek simkuring mah permen ai permen rasana manis asin asam rame rasanya nano rumah tangga teh tugas salaki teh kudu bisa ngawur berarti ngawur ka pamajikan tugas lalaki adalah ngawur ka pamajikan simbolna beas diawurkeun mata rumusna hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera masak tapasakeunana
mah gera nyangu tabeasna, mah gera dangdan ta alatna, mah di parfum yeuh parfumna, mah gera balanja yeuh artosna. Raos ibu, jongjon ibu, jongjona ibu bawa kana bahasa Quran disebut sakinah. Jongjona rumah tangga teh ternyata lamun boga lalaki nu merhatikeun ka awak ibu, lahir jeung batin, lahir ku dunia, batin ku agama. Lahir ku dunia imah pageuh, baju weuteuh, dahar sebeuh. Ulah ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu. Paingan dikegeupan asa sare jeung domba Garut atuh. Lain salah ibu, salah salaki bro, sabab tugas lalaki ngusahakeun. Bener? Ngan tugas ibu oke deui. Duit ti salaki pake dangdan ge keur nu balik ibu. Duit ti salaki pake dangdan ge keur. Da urang mah yakin ieu pangaosan darang dan beak teu karep. Lipstik baruru, wedak sarai, halis nepi ka aralus, hayang nempo di imahna. Nah di imah mah daster merengkel, tukangna kancing 15 siki juga partai coblos buuk jucung buntut kuda kucer geus eueuh pika bita keur mah awak gede segala dipake, sarung ongkoh, jaket ongkoh, dikegeupan ku salaki kuat tepung gitu teh. Jadi lamun disimpulkeun kunaon rumah tangga urang kurang sakinah, sabab ibu ge boga kasalahan. Duit ti salaki ai dangdan eukeur batur, kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, di kamar jiga hantu. Eta ku sagala dipakena beungeut make pupur warna hideung, panon make bonteng, bibir make tomat, kuat asa sare jeung jus atuh da. Artina sakinah mawaddah warahmah kudu aya keseimbangan. Lalaki ngusahakeun, ibu make ladang usaha keur salaki. Dua nu diawurkeun teh permen. Ai permen rasana manis asam asin, rame rasanya, nano. Rumah tangga teh pahitna peuheurna ladana hasilna bakal karampak ku sararea. Bener? Nahana gerhana apa? Tak ieu korbanna. Baheula keur bobogohan jetot ti tajong, kumaha ceuk pisalakieun? Kamu sakit? Kumaha cek bebongok pemajikanana? Iya aku sakit. Kula lebayana anjir amak da. Iya aku sakit. Kagore samet, pirage kagore samet. Lamun jajan baso kata yeup barang dahar teh deun ku culam celem. Coba keur sorangan 2 mangkok beak disangguan ongkoh. Coba ayeuna ibu ti tajong. Baheula ti tajong kumaha ceuk salaki? Kamu sakit. Coba ayeuna ibu ti tajong. Kumaha ceuk salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh saeutik. Baheula keur bobogohan serba indah, init ka gunung tilu. No? Init ka caringin tilu tempat wisata, mau motor butut. Tuluy mogok didorong kuduaan, kesang lu atlet sur hujan majarkeun iindiaan. Coba ayeuna geus kolot kieu dibonceng ku motor butut bari mogok, urang mah yakin ibu ngegajel harita keneh dijejak motorna ganti cek aing oge. Pahit peuheur lada hasil rumah tangga bakal karampak. Bener. Situ percaya tah sedil. Matak berarti butuh modal jika es bondo gitu. Pahit peuheur lada hasil. Teu usaha miet nantu teu usaha da 2 minggu mah atuh miet oha ge bageut. Gratuang neda jeung bapak. 7 tahun menantu teu usaha jengkel lur. Moal teh hayam juk nyeniran kur titit bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun menantu mata isukna teh hayam teh leungit nah dicekekan ku menantuna. Mata keukeuh lalaki nu tanggung jawab kanu jadi pamajikan adalah pamimpin, ngaran pamimpin kudu ngarti kana perkara anu dipingpin. Bener Bu? Papaga. Maka sakinah mawaddah warahmah bakal terjadi. Naon atuh modalna? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mere kalusana rumah tangga yufaqihu fidin, lamun duanana surti ngarti dina agama, maka sakinah mawaddah warahmah ternyata bakal terjadi karena agama. Dina agama dibagi 2, hiji idan nadorta ilaiha saratka keur ibu direret masket ditepos sono imut lucu ngagelenyu someah darede alus budi hade basa. Da ibu mah lain lalajo ceramah nempo bibir urang. Eta cenah ku capetang. Heeh ya ku capetang da ipis abdi.
Mutak lamun nyarekan ke pemajikan teh 2 jam mah kajian bari sehari nyarekan tuluy we. Idza nadorta ilaiha saraka direret masket di tempat sono imut lucu ngageuleunyu sumeah darah dia alus budi hade basah. Saha eta teh? Ibu. Kurumuy salaki datang sambut nalawang panto, bapak geuning sumping, rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh. Cek salaki teh nya mah gek diuk dina bang barung panyokotkeun cai keun bae tong make gula bikeun ka salaki pupuntenan punten bapana cai teh teu ngae gula suruput ku salaki jiga nu amis kunaon make jeung amis sanajan teu make gula nu amis lain gulana tapi nu amis budi pamajikan ka salakina beres kitu cekelan leungeunna suntangan leos bawa ka cai cenah ibak beres mandi siapkeun ku ibu teh sarungna jeung kokona tuluy kopeahna kebutkeun sajadahna mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon minta hampura bapana capek lungser diputunuh geuning bapak mela anjisim abdi hapunten ti luhur sausep rambut teh handap saibas dampal abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa ngabungahkeun kono jadi salaki ieu ceramah jero teuing des demi Allah nah dari tempat teh ti dieu nepi ka dieu teh eueuh nu kitu teh takomo eta nu nungguan dahareun mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang teh langsung nagog menang duit teh. Di mana letak kesolehanana? Di mana hatimu yang dulu? Aduh, pina Cirebon. Idza nadorta ilaiha sarotka hiji. 2 idza amartaha atau atka tugas ibu teh dititah kudu wajib patuh. Istri soleh mah lamun dititah teh kajian keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten ya abdi keur ngomongkeun istri soleh, lain ngomongkeun ibu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas talamun ieu jika nanti keur buringas dititah ngadak-ngadak nya sok araraku ya aku mah reka mana rada leuy-leuyan patunuh sakedap atuh bapak bade miwarang da langsung ngagabruk mangga bapana langsung buringas atoh dititah nah dibalik perintah suami ada perintah Allah dibalik perintah Allah ada surga yang dijanjikan matak ibu hayang ka surga gugu salaki imeh aral atuh dah istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas teuing ieu mare ka mana nya sare atuh geus setengah 10 ngabecos wae kana TV da listrik nitriten mah aing ngungsianana kitu maneh mah jadi lalaki teu tanggung jawab eta deuk sare tapi hohoakna tarik keneh lain deuk nitah pangniuhkeun kopi aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokoh deuk sorangan deuk sare ongkoh sare disimut tapi dadana hurung ternyata keur nyoo HP iya ta merekna tah ditempo teh iya hiji teh ongkoh sare dadana teh hurung si horeng WA na teh keur ngagoreng salaki deui timpah jam 11 peuting salaki datang mah ari aya pangabutuh teh lain teh tadi ayeuna geus todo riweuh teuing benu we salaki nepi ka subuh maka ibu siap-siap dilaknat Allah dilaknat malaikat matak surga ibu aya di salaki ibu bener 2 3 hafizatka malika wa nafsik kudu bisa ngajaga diri jeung kahormatan nalika salaki keur eueuh ulah ngasupkeun jalulian salian ti salaki kumaha lamun kades nu datangna deuk naon des pan sidik eueuh salakian derungah kumaha lamun anak gerhana nu ditana nyaho aing mah teh harayang teuing muka jeung dijieun pertanyaan kumaha lamun tukang son deuk naon salakina eueuh derungah deuk naon sok kumaha lamun anu moto heuh ulah ungah ka awewe nu eueuh salakian nah bisa jadi fitnah bro jeung ibu oge deui sidik salaki eueuh kalau dijieun status suami gak ada 2 bulan ke depan hayang aya nu ngeclok hah nah apa usah apa pan ibu nu ngawangkongkeun ka urang Pih sehat nah ada ingat kena kasih apih tah nu kadua tugas lalaki nu hade adalah la tagdob teu meunang gede dekeun ya orang Cirebon lalaki mah teu meunang gede amek berarti kudu bijaksana pamimpin mah ulah gede amek nah ulah pih sok geura tuang pamimpin mah ulah gede amek la tagdob teu meunang gede amek kudu bijak mun pamajikan nyieun salah mun pamajikan salah nyamel ada teuing tong janji ngagurubug pih
aing teh dianggap merak buat lada-lada teuing lebok ku maneh ulah kitu ka pamajikan cokot we cai nu panas banyur samelna engke pamajikan nanya aanaha di banyur hayang angeun cenge teu pasea leos ka dapur eukeur lulungu uyah warna bodas gula warna bodas kerbek kana uyah maklum keur lulungu pi sehat atos nu sanes menyawer tuh pi Pakowo atos Pakowo 200 demi Allah Pakowo sora 250 Pakowo double nya anu nu hajat 100 da ingat kana duit mah ingat anu acan teh belah ditu tah nyieun cai kopi kerebek kana uyah suruput ku salaki pan otomatis teh pangset salaki nu bijak lain janji ngagantawa jika nu ngeunah we pamajikan di geroan mah teu aya naon bapana asalila urang teu romantisan ieu cai teh da sebenarnya loba teuing urang beakeun kuduaan suruput ku pamajikan diinum karasa pangset ngagabrug harita keneh bapana geuning cai kopi teh pangset kumaha ceuk bapak nu bijaksana sumuhun coba lamun dicarekan eueuh kabalegan eueuh kacergan nyen cikopi kot pangset isuk titah deui mah pang ninyuhkeun cikopi kumaha cik ibu ku sia kamari ge nyieun teu kapake jadi pamajikan teu ngagugu lain salah ibu sabenerna lalaki anu teu narima kana kegagalan ibu bener ibu matak lalaki latak dob teu meunang gede aduh doa rumah tangga kudu hade ka indung jeung hade ka bapa kikieuan teh lain modal sasaha budak ukur bisa mawa lalaki lalaki ukur bisa mawa awewe sabenerna nulung lengmah pikiran kolot dikawinkeun lantaran hariwang da keung nu kadua modal gede hajat ayeuna konca wae 50.000 boa-boa nu merengan 25 geus rugi teh 25 patak abdi mah pih lamun jaga hajat konca 50 nu mere 25 botan we jeung mih 2 deuk dicokot deui can ieu teh hajat teh pan segala rupa dikorbankeun tuangeun sabaraha juta sewa gedung sabaraha juta sound system sabaraha juta nya bener matak nu hajat teh ieu teh loba duitna teh ibu loba duitna nu hajat matak hajat ge loba da kukuring teh kebedag hajat teh loba duitna tapi naha cita-cita tadi kuat jika nu kurang gairah ternyata kukuring diteuleman loba duit tapi isuk geus loba bayareun sound system bayareun hiburan bayareun kaasup ngadatangkeun dana gerhana ge aduh ngemplong ibu jadi simpulkeun ku ibu teu sakabeh jelema anu berduit jongjon hirupna teu sakabeh jelema teu boga duit teu jongjon hirupna talung keneh teu boga duit tapi jongjon hirup katimbang loba duit ukur ngitung wungkul bari hate teu jongjon hirup nu miskin teu pernah make jeung boga panyakit DBD naha reungit ge paeh da udud napan bau dek nyoco modar harita nu miskin tara hayang kana motor da teu boga ongkos nu miskin tara hayang kana mobil da teu boga lempang matak panyakit akhir roromeheun coba nu beunghar jantung darah tinggi kolesterol geus carape wa naha mah jeung jantung darah tinggi apan urang boga imah hiji gaul jeung nu boga imah 2 urang boga mobil hiji gaul jeung nu boga mobil 2 mata anger we hate teh asang sangsara da bongan ngarenengna jeung jelema anu leuwih kuring dipoto jeung Sahrul Gunawan teu sudi eleh kuring mun jeung si Apih demi Allah daek tah asli jeung si Apih mah daek dipoto di dieu alah pede we dikirimkan ke kuring ke Bupati Bandung ge moal aduh eta cenah Apis pimunyan kuat eleh kitu ku ustad jelas tapi lamun Sahrul Gunawan jeung kuring ngareneng maka kuring anu eleh matak ti harita abdi tara pernah dipoto jeung nu leuwih kasep sieun eleh Pak mangga nu rumasa garoreng dipoto engke jeung urang leutik keneh ukur sabaraha semet bari budak jadi bari indung nanya nyai maneh rek dikawinkeun hayang hiburan saha Yayan Jatnika 8 juta Ade Astrid 8 juta Abil Jatnika 12 juta padahal Pak euing nana gerhana urang teu nyaho teu euing da abdi mah teu panihur harga teu apalah kope
aya bikeun eueuh da piraku. Lebih kapan Yayan jeung Abil dihijikeun lebih ka aya lagu Keur Sayang Widi meungpeung magrib. Da Abil ngomongna Abil oge eudek mere buktikeun pih lain ngomong wungkul. Sugan sorak kuateun. Banyak orang ngarodok duit, pengen ngarodok HP. Dina selah simpena peting teka rasa cisoca rag-rag masehan kaemutan anu geus lawas marengan ngaleostan pawawaratos ninggalkeun uneman urang kalengitan hubung bejaan batur kurindatna jeung pola kudeung deuleun naku enggal muli mak damang kersa asih ngayang widi ngahiap hiap anjeunna loba euy rasa kangen nu geus manteng kang di dieu maha nepikeun dewan lanjak kuring jadi batur dina simpe durair dina simpe nu geus kangen kumaha nepikeun jadi batur dina simpe dina simpe sadar dipoto di bongohan nuhun beh abdi teh wa abdi pokona abdi mah anu mere duit langsung di aku wa saya ge bapak hajat teh emang jadi ibu oge bisa jadi ka abdi anggap adi mohon saluhureun adi lamun Pak Ustad dia anggap ieu teh murid si emare kade gitu rasa kangen nu geus mantep mata bade ka mana? Dedi tuh ya sing salamet teh nu ngajajakeun. Nu hajat teh punya putra ibu. Alhamdulillah sing sehat banyak. Aya ning pulangkeun deui ieu.
buat muringkang. Ampun. Lila teu panggil ka Cimenyan teh. Lain heubeul pan teu ka dieu. Teu ka Cimenyan heubeul. Ayeuna jadi banyak perubahan. Nuhun. Tapi kuring nama teu robah anggar kieu. Teu robah. Sing hade ka indung, sing hade ka nu jadi. Sakitu tah. Jimat rumah tangga. Terakhir lah sing aya budak yatim teh ka dieu. Sok embung nini yatim atuh. Murang kali yatim sok iya duit rek dibikeunan. Mana Pak? Murang kali yatim sok ka dieu. Embung. Memang. Ayo sini. Kala rek dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 salapan 10 11 12 13 14 juta 14 5 itu seberapa? 1.450.000. 50 deui lah. Ngarah 1,5 juta. Mana aya teu nu yatimna? Sararudi. Aya teu nu yatim. Mun teu aya rek dirobah. Nu jompo. Mun yatim teu aya nu jompo sok. Sini yatim sini. Nu jompo mana? Yatim 1. Abdi tidak menerima nini yatim. Mana dedek sini dedek? Oh api atuh. Bade didinya we tapi yatimnya. Atos didinya. Mana nu jompo mana? Oh. Nu yatim ngan saurang yo. Sini dek. Bener? Sini atuh kadek. Sok dedek. Sok kadek. Sabaraha urang pemain? Di luar. Bang. Bagian niup. Bang, bagian ngejentreng. Teh. Ya. Jadi sabaraha ieu teh? Oh, can dihitung. Mana? Sok. 1 2 3 nya sok. Oh ka dieu mah ka yatim mah. Sok anu yatim kada kapayu di kanu baksa dia dina koin saurna aya nomoran berhadiah door prize saur katanya. Mana nu yatim teh subuh sini dek. Mana? Ya, kamu sekolah tuh? Sekolah? Oh baik kan dia kan? So sini. Mana no jompo bu? Sini bu. Ada. Ayah ini. 1. Sultan tuh jadi ganti temanya tadi teh janda yatim jompo nah janda kan disebut. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1.200.000. Sok ibu sok. Sok bu kembali dia. Sok ada. Dede naik atuh deh sok teu naon da. Sok teu naon naik oge sok. Bu, sok naik. Hariwang jangan Pak
Rehan mau jajan. Oh, beresnya. Aya. Debo, tisim kuring sakit tulu kabeh hatur. Bobo sapanon sareng sabakan mugi agung cukup lumur jembar sampurana. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.